jelema nu ikhlas berarti balayana naon dicoba ku Allah. Mulai nu tadina deket jadi jauh, nu tadina resepan jadi henteu, nu tadina teresep jadi resep. Eta teh cobaan ti Gusti Allah. Tadina pamajikan ge henteu loba kahayang barangnya ibadah ka Allah nek ningkatkeun keikhlasan kahayangna anu tadina dulur-dulur nage dara reket kuari ngajara rauhan aja ku Gusti Allah datang ka mana keikhlasan sia patula patali jeung makhluk patula patali jeung dunia hayang nyaho lamun masih kana aya panas can ikhlas bro usikeun adem men geus ada iya tuh kabeh ge ilmu araraya ngan meureunanan ieu teh coba jabaroga ilmu kabeh ge tapi kok ieu tingkahna kos lain dulur tidak saling menyapa masing-masing dan lain sebagainya. Oh urangna keur dicoba ku Gusti Allah datang ka mah tiis tah ieu mah tuh kabeh ge gerak Allah nyanggakeun sadaya-dayana urang mah urang we ka Gusti Allah tiis nu tadina jelema teh deukeut kok kuari ngajauhan ngomongkeun deui gerak Allah sungutna sungut itu nu ngomongkeun urang nu Allah kuari hayu bae ngomongkeun nang Allah keur nyoba ka urang ngeunaheun ngomong mah ngeunaheun praktekeun ku sia mentak tak teluh sing blower ge eta gara-gara teu ikhlas sing blower teluh Masya Allah ikhlas mah moal nyangakeun sadaya moal kebal hirup di dunia jeung nu sugih ge paeh nu pinter paeh nu boga balok katindihan ku balok paeh pararae ka henteu nah ngomong mah ngeunaheun praktek da tapi lamun Allah geus mere bisa urang tenang hate kalem awalnya ya pemaksaan mulailah kuari hayang ikhlas teh ibadah teh diramping-rampingkeun urusan di luar ibadah anu kira-kira bakal ngaganggu ditinggalkeun komo umur geus senja babaturan geus sarareuweuk kuari teh tinggal aing hungkul duh lamun isuk paeh aing teh ieu teh amal bawaeun nu bakal liajzia teh mana ieu teh salat belang belentong dina henteu ge jan aya kaladzatan teu ngeunaheun ieu teh salat puasa kitu kene zakat kitu kene duh Gusti andai kata isukan Nabi dicabut ku Gusti teh ieu amal anu bisa dipertanggungjawabkeun nu mana ngaleungis teh ngejar dunia teh ti mimiti isuk jedur datang ka sore jedar teureun-eureun di baheula teh sugih ku sugihna komo jeung henteu mah tapi emang deuk kieu bete hirup teh engke kumaha ieu dipayuneun Gusti di hareupeun Rabbul Jalil Gusti rugi amat bakal ditanya dagang iraha mimitina kumaha cara dagangna keuntungan teh dipake naon emang nu sia cakelon nu aing wa inna ila rabbikal muntaha cek Allah ka aing kabeh ge janu aing sia bisa dagang eta teh harta teh tung aing nitipkeun ka sia dipake naon ku sia boga jabatan emang nu sia teh jabatan teh sia naretet bintang tadinya emang nu sia nu aing teh dititipkeun ka sia pake naon ku sia teh jabatan bintang teh di akhirat bakal dipenta pertanggungjawab boro-boro di akhirat di dunia bae asal KPK bae geus galater-galater eta kakarage KPK bisa disogok malaikat mah bisa disogok KPK urang mah bisa disogok masih kene ngegeter urang teh urang teu make masker bae geus neuleuh bae polisi ayo geus kararitu sieun kunaon atuh jang ka akhirat anu jelas-jelas bakal abadi teh sieun di dunia mah kasalahan paring ge urang teh ieu teh di penjara dibunuh paeh selesai di akhirat neraka teu paeh ieu kumaha nah
Mentak mulailah diperbaiki di thariqah teh terus sudang sholawat istighfar zikir istighfar sholawat zikir kita maksudnya teh supaya bisa ikhlas mulai diatur di thariqah mah inna la ilaha illallah lama budak bihakin bil wujud ilallah ku ari norekat la maksuda bihakin bil wujud ilallah udah dimaksud iwaldi Allah geus diatur ku ari mah berangkat ka mamanana maksudna naon ieu teh ka Allah apalahi ngajina la maksuda illallah daharna la maksuda illallah nginumna la maksuda illallah kawinna la maksuda illallah kabeh we geus kabeh dagang la maksuda illallah silaturahimna la maksuda illallah lamun henteu illallah ngalengis astagfirullahaladzim Gusti lelempangan abdi teh henteu ka Gus dihampura Gusti kadelna makin sempit hirup teh nyempitkeun diri ka Allah naik wari lamat luba naik wari lama wujuda ya Allah ya Rabb supaya ikhlas kumaha urang make pakaian teh ieu teh maksudna naon ieu teh oh maksudna supaya dikiaikeun ku batur neraka ieu teh make baju teh kumaha ieu cuplang cambling abeh diwalikeun ku batur neraka di kumaha coba ikhlas ulah pikiran kos kitu lillahi taala ngan kudu aya pancelna nuturkeun kangjeng tersebut bisa mun make baju nu putih gamis nu putih eta bacana di Arab atuh mangga bae di urang mah ulun nu penting mah katutupan aurat asal ikhlas sia kunaon make batik bagus amat pandeu ka ondangan ayeuna teu ka ondangan teu bagus neraka berarti aya beda antara ka ondangan jeung teu sia ieu hebat amat make jas aya naon ieu make jas segala rupa oh iya loba kantongan maksudnya diteuneunnan duit ge sodako eta maksudnya hebat kan mas gitu mah jadi make jas teh ngantongan duit maksudnya besi loba anu deuk dibere tak bener tah kituna ya dibalikeun ku ari mah sugan bae aya nu bakal di kantongan rupa-rupa iya sih ada make baju dah make kopiah eta keur carita papakea tapi kan ditunang ke geus teu mireunge jelema nu geus ikhlas geus teu mireunge pakaian belas sapira pakaian anu tamah nah mulai terus diikhlaskeun dilillahi ta'alakeun engke aya ciri urang teh dibere kajembara nikmat asana hirup teh teh patulapat tali jeung dunia teh patulapat tali jeung makhluk teh patulapat tali jeung nafsu teh patulapat tali jeung setan bersih urang eta teh tahunan teh gitu teh perang ieu teh maksudna naon rempan di akhirat liyajzia jaza nang ke kumaha di dunia anu sakedeung kasakedeunganana kumaha bayangkeun bae sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun urang sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun di urang sok lagi eta sapoe di akhirat 1000 tahun di urang jadi berarti lamun urang umurna ieu 60 tahun 60 tahun eta teh lamun dibandingkeun di akhirat sabaraha jam urang umur 60 tahun eta di akhirat berarti urang kakarak ge sabaraha jam 60 tahun geus kakaler geus kaidul geus kawetan ka kulon ka mana eta nisbat di akhirat mah jamna sabaraha lamun sapoe di akhirat 1000 tahun urang itu geula ku sia lah ayo itu geura otak coba pakai otak coba atuh hayu sabaraha jam teh urang ayo geura ji geus aing mah ngadegeun bodoh ka bawa bodoh atuh aing tuh kan Masya Allah karim ya Allah kalilaan di akhirat di dunia berarti sakedeungna lain sakedeung mun di akhirat abadal abidin wa amadal amidin wa taswangenna dibandingkeun jeung hirup urang di dunia rata-rata 63 tahun eta teh mencapai sabaraha jam di akhirat lah saeutik amat dina waktu nu saeutik ku urang pake maksiat rugi amat
rugi amat aturan ya Allah ya Rabbi dah batak wari mangga saya tipeting bagsakeun hudang nu di deuleuh akhirat sebenarnya mah teh hayang heus jeung lalesu tapi lamun terus bekos kieu pimanaeun bekal akhiratna keleket urang hudang keleteh urang hudang kacai sarajan 2 rakaat Allahu akbar sugan aya bekal we jang akhirat isuk-isuk batur barber nu ka sawah ka pasar ka pabrik nu ka kitu kantor urang di imah gawena naon teu naon mending salat duha Allahu akbar jang bekal akhirat batul dengan dunia geus antep kadaek mantak naon di urang di imah maca Quran ulah ganjang-ganjang macana teh nu penting mah sapoe tamat bae oh cerek kiai sapoe tamat kumaha atawa sabulan sakali atuh tamat sapoe sajuz basa sapoe sajuz teu kabetrak sapoe sajuz ya Allah lamun ku urang dijugukeun paling ge sajam sajuz teh ai eta nu 23 jam pake naon sajam eta teh lamun lambat lamun cepet mah setengah jam sajuz teh ieu sapoe sapeting teh 24 jam pake maca Quran kurang sajam dah abe sabulan sakali tamat nu 23 jam pake naon eta kurang Masya Allah ku tarolol tuh baroblog amat iya tali ajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil ya Allah supaya engke ditimbang teh taset urang di tengah ieu timbangan cecepehna nu sabelah sagede bumi nu ieu sagede 7 lapis bumi sarua gede amat teh nandakeun kedahsyatan mizan urangna di tengah di dieu kakenca apa kakatu urang sorangan geus boga rarasan azana ieu azana jagan aing mah deuk peureung bae lah ka mana ieu pasti kakenca cek Haji Pendit bener bae geus seren ieu kumaha coba Masya Allah Kipu Doli jana gemarasan asana cenah aing mah ka sorga ieu bener bae set kakatu pas geus bunga kakenca deui nggak jeprit aduh Gusti ya Allah lihat sian aku mah coba yuk iya mantak kayu usahakeun sing ikhlas da naon eta mah harga mati mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin mantak kabelah dituna terus zikir sholawat geus dibere kanikmatan aya engke tanda kewalian moal bijak seseorang diangkat jadi wali aya tanda sampingnya atuh make merek BHS batur mah tamer nya nama pamer tamere maksudna tuh ya nah ieu aya merekan kiai jelema saha bae diangkat jadi wali Allah eta aya tanda tilu minimal tanda kewalian manusia moal kaliru aya tandana geus antep nah berubah pemikiran berubah kitu naon kitu kecenderungan hati hiji bae Allah geus boga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun moal aya kasieun yen moal aya karema tenang we sebab naon moal aya hiji perkara di luar aturan Allah kabeh menang atur Allah menang gerak Allah tenang hirup teh tenang kalem tentrem ibadah geus aya perasaan kolbuna geus ngarasakeun nikmat syuhud kehadiran Allah teh aya ma'rifatullah ngaranna nah geus mulai lamun geus aya ma'rifat di jero hate kumaha lamun aya rasa syuhud embung kanyahoan ku jelema teh embung sebab mun kanyahoan di wali-wali wah ditalubrukan ku jelema teh boro-boro keur hirup paehna ge geus paehna wah ujianana kuburanana beak
taneuhna matak Sidina Ali diamankeun ku Gusti Allah rahasiana nu mantak diamankeun ku Gusti Allah makamna Sidina Ali andai kata aya ujianana diburu ku jelema sadunya beak ujianna taneuhna ge ditayakeun dirap yang Kanjeng Nabi lamun terapat buah bahaya. Nah iya wali tenang kolbuna nikmat tatena la khaufun alaihim walahum yahzanun embung kanyahoan ku batur embung kanyahoan ku batur teh lamun aya nu ngiai-ngiai bae geus teu betah kumaha justru al alim al alamah al fadil al syekh ridang adanya ieu mah lain ban al alim al alamah kiai kurang hiji DRS dan kabawa degor kan ya Allah ya Rabb embu wali mah teh hayang ilaihi narjakum jami'a ilaihi tetep ka Gusti Allah marjiukum mari babalik karanjeun kabeh diheulakeun liat jagobarna dipandarikeun mubtadana nu kieu teh ngaranna mim babi takdimil ma'mul alal amil jadi kosong geus atuh mun ceuk bahasa urang mah pas jasa ka Allah teu kasasah baralik aranjeun kabeh moal datang ka teu balik pasti kana balik teu saha cenah ieu mah jenderal balik paet sarua bae cenah ieu mah letnan modal cenah ieu mah atau kopral mah payah jasa RT koin cenah ieu mah kiai pupus insyaallah karim wara cenah ieu mah ustad maot cenah ieu mah haji pendi modal beda-beda bahasana anu layak nerapkeun bahasa atuh mah urang teu ngeunaheun kadengena lamun Mang Haji Pendi pupus hei garila mah kadengena ge teu layak jadi kudu aya kelayakan bahasa Masya Allah karim tuh kan dah biasana lamun pejabat bae lamun pahlawan bae masang bendera setengah tiang Haji Pendi bae benderana kubur ulah dipasang setengah bendera kubur jeung bendera-benderana aduh ya karim teu kasasade pasti ka Gusti Allah ilaihi marji'ukum balik aranjeun kabeh ya Allah besi kurang mantap jami'an kabeh wa'dallah itu merupakan suatu janji Allah hakum nyata jelas Masya Allah di sabaraha puluh sabaraha ratus sabaraha ribu nu urang kanyahoan pararaeh bahkan ratus ribu keur ka Baghdad urang ningali makom syuhada dibariskeun di Baghdad sabaraha hektar teh makom ya Allah ya di pakuburan urang ya Allah saya ngaranan di dinya teh almarhum Haji Pendi aya lain Pendi ieu sok-sok kasinggung bae tere ya ge tuh kan babari mah urang hadiah ke batur ge mah urang ya Allah ya Rabbi sakeun orang hirup di dunia Pak Harto nu sakitu sugihna jabatan aya di manehanana kekayaan aya di manehanana sagala rupa aya di manehanana
serem zaman Pak Harto mah raja terasa bener jadi raja sebab kunjungan Pak Harto mempohara lain lalagaan bener-bener rajanya nama ibu tin sakitu sanggul sok buat naon eta teh kening ratanana timbul kadeule kurang ya Allah ya Rabb kadeule kurang benang merahna kerajaan ibu tin sarua Gus Dur ulama nu diwalikeun pupus tinggal kurang kebehan ieu modal nu paeh nu koit ambalaya ieu bakal lain nah ieu bakal balik kabeh ka Allah cak kalau aing nyeun nu ngamimitian nyeun aing anu mengakhiri ge aing ieu mah paeh kakara ke hiji dua dunia nan can dirusak ke bakal dirusak ku aing ya innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh saenyana Gusti Allah teh apan tadi teh dicaritakeun anu ngamimitian nyeun makhluk langit ku Gusti didamel bumi ku Gusti didamel pangesi langit malaikat ku Gusti teh didamel pangesi bumi teh ku Gusti didamel yabda'ul khalqa engke teh dirusak kiamat ngaranna summa yu'iduh engke bakal dibalikeun deui urang teh pararae kabeh teh bakal dibaas hararudang di kuburan sesuai jeung awak nu kuari aya urang warau beh kalaluar pangheulana anu kaluar ti makam Kangjeng Nabi terus malaikat Jibril geus kieu bae inget ka Kangjeng Nabi we asana Muhammad deangan kaula asana Muhammad deangan kaula bener bae Kangjeng Nabi teh langsung bae neangan malaikat Jibril deuk nanyakeun ayeuna ummati ayeuna ummati ayeuna ummati ya Allah ya Rabbi geus teu inget naon Kangjeng Nabi teh di mana umat kaula inget selalu ka umat keur hirupna sakumaha kamari dijelaskeun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim keur masa hirupna Kangjeng Nabi teh geus maotna ge geus maot di kubur baat Jibril ayeuna ummati inget ka umat teh sababaraha jelema nu ku Kangjeng Nabi coba pangneangankeun umat kaula kumpulkeun coba Masya Allah kan ira urang bangga boga nabi nu ku urang dicintai boga rasul nu ku urang diimani anu tanggung jawab di dunia wal akhirah nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga urang mudah-mudahan kabeh engke di bawah bendera Kangjeng Nabi berangkat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ulah bimbang guarina tegarkeun. Ilaihi marji'ukum jami'a sebagai janji Allah jelas-jelasan. Cak Allah innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Dek naon ya? Ieu teh langit terusak kiamat, bumi kabeh set rata ganti tarimbul urang kabehan digiring ka mahsyar dik naon maksudna ieu liyajziyal ladzina amanu wa amilus sholihati bil qist Gusti Allah teh deuk ngabales ya nedek ngaganjar alladzina amanu ka jelema-jelema nu iman wa amilus sholihati jeung anu beramal saleh bakal
bakal dibalas, bakal diganjar dengan kios yakni sejujur-jujurna jeung saadil-adilna. Moal aya anu kurang, moal aya nu leuwih, pagawean urang teh kabeh kacatet. Boro-boro pagawean nu gede sangkilang moteskeun tatangkalan di pagar batur aya catetanana. Ya Allah ya Rabb, Gusti Allah inggih sieun urang di alam dunia teh jadi raja, urang teh di alam dunia teh jadi menteri, di alam dunia jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi lurah, jadi RAT. Ke pagawean tanggung jawabna waktu di dunia kumaha dicatat. Bener henteu jadi rajana, bener henteu jadi menterina, bener henteu jadi gubernurna, bener henteu jadi bupatina, jadi camat, jadi lurahna. Wari ongkang-ongkang ngeunaheun engke di akhirat. Ya Allah, inget kadinya raja ditantang ku Gusti Allah, ditekan. Ayo muluk mana raja, ayo ka dieu ka Allah. Raja kabeh ngahep-hep embung nembongkeun diri di hareupeun Allah. Masya Allah, kuari raja matanya homacetnya nama temenangnya nama mobil kudu sehat baik jeung teu pernah bae raja mah kitu meuli bensin di jalan. Urang mah pan meuli bensin di jalan aju antri, aju macet deh, aya galian jalan. Wah, raja mah bahaya di Indonesia. Forwarder lagi diharap di tukang di sisi digigir. Wow, raja ngaranna sebab loba kepentingan banyak macet. Ya nu deuk tanda tangan di istana, rajanya didoyong lagi macet. Atuh teh tisus gitu. Haju ditanyakeun kudu deuk tanda tangan. Emang rajana ka mana, ka Pasar Kemis? Emang naik naon? Ojek. Masa raja naik ojek sih? Naik Grab. Hai raja mau mulai macet. Kuari mah bangganya na, jadi gubernur, jadi bupati. Bangganya na, panglima. Bangganya na, jadi kapolres, jadi kapolri, jadi kapol. Mangga bae meukeun carita kayak di akhirat. Di penta pertanggungan jawab liyajziyal ladzina amanu. Kiai di penta pertanggungan jawab sia teh dititipan ilmu ku aing sia, becus sia maca, bilagahna sia bisa, tafsir sia mampu, hadis sia ngadorolang bae, pake naon ku sia ilmu. Hayo budale maju. Geus ngahep-hep beres. Malaikat geus kieu bae, malaikat sia di mana pun. Ayo di bawah. Ayo sia di dunia sia, ayo keur di dunia aing nyaho cek malaikat 3 panggung sapeuti. Sia ieu naon ya? Sia tadieun yayasan naon maksudna? Sia nyeun lembaga naon maksudna? Ayo dek dibalas ulah sieun. Ai bener mah nyeun yayasanna dibales kayak gitu. Ai bener mah nyeun lembagana dibales kayak gitu. Ayo ulah sieun. Iya endek dibales detil. Nu kaliwat bagus goreng joreng. Nu kaliwat setik-setik aja. Proses saurang ya Allah mana ting lilan iyalah sam amal lilana luar biasa. Lila lain lalagaan jelema triliunan ti zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng geus hese nyaritakeunana jelema geus teu baki di kalkulator geus sakumaha tuh sedeukeun saurang hiji-hiji ya Allah. Ndek kumaha coba nu mantap umat Kangjeng Nabi lalu diheulakeun padahal pang pandeurina diayakeun anak ka dunia tapi pangheulaana dihisabna
geus engke di neraka nu pangheulana ka neraka umat Kangjeng Nabi, nu pangheulana ka surga umat Kangjeng Nabi. Pangheulana we pongonon. Ayelah liyajziyal ladzina amanu, bakal dibalas detil bil qisti. Allah lumantak para mursalin manggeus jelas sama geus aya keteranganana salamat pasti. Para anbiya jelema-jelema nu dipilih ku Gusti Allah anu dibere wahyu eta mah geus jelas salamatna moal aya hiji rasul, moal aya hiji nabi anu ka neraka moal surga kabeh. Turun ka belah dieuna para syuhada surga kabeh. Ka belah dieuna para solihin, para aulia-aulia. Ya Allah ya Rabb. Anu geus diikhlaskeun ibadahna hanya semata-mata Allah. Nu di dunia teh di mata wali mah urusan jeung dunia hiji be li kalimatillah berang jeung penting teh ibadah ka Gusti Allah ikhlas. Ieu teh bisa ngomongna doang urang ikhlas teh babari be ikhlas monyong-monyong. Atuh tukang penceramah kita harus ikhlas, mukhlishina lahuddin. Berjuang harus ikhlas, tanpa ikhlas tidak ada apa-apanya. Sedekah harus ikhlas, tidak ikhlas tidak ada apa-apanya. Ngaji harus ikhlas, tidak ikhlas tidak ada apa-apanya. Kita berangkat dari ikhlas insyaallah. Kita jadi PNS harus ikhlas. Kita jadi jenderal ikhlas, polisi ikhlas dan lain sebagainya ikhlas. Nanti terwujud di akhirat dengan balasan ikhlas itu, dengan balasan surga. Baliknya nak teu diberi amplop. Balik deh kiai kok balik deh sorban tinggalin. Ya Allah cak panitia teh ada ka dieu kiai emang kunaon iya poho amplop emang itu maksudnya eta kan tadi nyaritakeun ikhlas kumaha lalaguanana ieu teh nu mantak ikhlas mah babari diomongkeun hese dilaksanakan minimal tanda jelema ikhlas ketika sholat nyana sholat sunnah betah mun akur aya jelema jeung eueuh jelema rakaatna akur tingkah sholatna akur eta ikhlas. Nyana sholat di kamar make qobliyah make badiah ketika di masjid loba jelema make qobliyah make badiah eta geus tanda ikhlas. Antara di masjid jeung di kamar sarua pan lolobana mah kieu lamun di masjid mah make qobliyah make badiah aya di kamar mah dibujeng enggalna wae parduna we geus teu make sunah-sunah eta tanda teu ikhlas jelema. Aya deui jelema teu puguh rakaat maji pendi mah lamun salat loba jelema salat deui masyaallah karing ditanya maji salat deui salat tahajud jeung padahal beurang. Ya Allah eta mah kos di zaman presiden nu kuari eta kos kieu kita ngomongna ya Allah ya Rabbi. Dulu tahajud itu dilaksanakannya malam aja. Di zaman presiden sekarang alhamdulillah siang malam kita tahajud terus. Waroblog meureun jelema. Tuh pakai aturan. Tuh. Nah, iya liyajziyal ladzina ngalempengkeun ibadah hiji be ka Allah ulah aya nu dilirik selain Allah. Contoh para sahabat, contoh para tabi'in, contoh para aulia-aulia Allah. Mantak dijuk-juk ku jelema sanajan di gunung aya sinar ilahian ikhlas. Jelema lamun geus ikhlas aya sinar ilahi. Disebutkeun di sinar ilahi teh cahayaan kan teu kadeuleu ku mata ieu tapi kadeuleuna ku mata batin. Jadi aya magnet
kos besi persani gitu eta sinar ilahi ngaran di jero kolbu teh di jero kolbu bertanya-tanya mencari kebenaran ikhlas mah seperti gitu di jero kolbu tapi efek nu kadeuleu bakal nah dibentuklah mulai baheula teh ku para ulama-ulama anu geus ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah melalui thariqah henteu torekat teh masalah penting bisa ikhlas ngan besi kabur dibentuk thariqah Syadziliyah thariqah Ghazaliyah thariqah kitu Utsmaniyah Umariyah terus kaberadiran thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Satoriyah Malamatiyah Kholwatiyah dan lain sebagainya bahkan di Indonesia dengan NU bakal dibahas tentang thariqah abeh ulah nyasab ongkoh berthariqah tapi kok ieu henteu wusul teu nyambung silsilah mentak aya thariqah nu silsilahna mu'tabarah anu guer mu'tabarah dibahaslah ieu supaya ulah asa aing dibahas geus kanyahoan sumber-sumber thariqah teh Banten saha Semarang saha Jawa Timur saha sumber-sumber pembawa thariqahna lamun di Banten saha pembawa thariqah Satoriyah teh lamun di Banten saha pembawa Qadiriyah teh lamun di Banten saha pembawa Qadiriyah wa Naqsabandiyah teh tah lamun di Kudus saha di Semarang saha di Jawa Timur saha bakal kanyahoan thariqahna naon ka mana ieu bakal kanyahoan thariqah naon dia thariqah anu coba ka mana ti mana thariqah naon dia thariqah anu di mana geus bohong dibahas nah iyalah jangan mengabdikan diri ke Gusti Allah aktivitas dah dek di negara dek jualan dek ngaji dek boga yayasan dek boga lembaga dek di mana nu penting lillahi ta'ala ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah lamun bisa bari aktivitas nu di luar tadi teh ya bisa di lillahi ta'ala lanjut henteu bisa ulah cilaka jang naon aturan ya maaf di alhamdulillah cenah kiai ayeuna teh ngadukung Golkar ikhlas hayang nyaho kaikhlasanana sia kiai di Golkar teh model kos kumaha kiai nu cicing di Golkar ikhlas beungeut tah hayang heuleuh aing henteu cenah abdi di PKB tinggal PKB ikhlas di PKB kos kumaha hayang heuleuh abdi mah cenah di PDI komo abdi mah cenah di fana di partai ikhlas hayang neuleuh aing mah kiai mah kiai aing lain kiai omang sakalian ngagugus ka ditu leuwih ieu mah kiai di yayasan ge geus hese ikhlas teh aya patula-patula boro-boro di yayasan di pasantren kos urang ge kieu ese bae jelema nu ikhlas berarti balayana naon dicoba ku Allah mulai nu tadina deket jadi jauh nu tadina resepan jadi henteu nu tadina teresep jadi resep eta teh cobaan di Gusti Allah tadina pamajikan ge henteu loba kahayang barangnya ibadah ka Allah nek ningkatkeun keikhlasan kahayangna wah anu tatadina dulur-dulurna ge darareukeut kuari ngajara rauhan nah aja ku Gusti Allah datang ka mana keikhlasan sia patula patali jeung makhluk patula patali jeung dunia hayang nyaho lamun masih kana aya panas can ikhlas bro usakeun adem men geus ada iya tuh kabeh ge ilmu araraya ngan meureunanan ieu teh cobaan jabaroga ilmu kabeh ge tapi kok ieu tingkahna kos lain dulur
tidak saling menyapa, masing-masing dan lain sebagainya. Oh, urangna keur dicoba ku Gusti Allah, datang ka mah tiis tah. Ieu mah teh jaka bege gerak Allah nyanggakeun sadaya-dayana urang mah urang we ka Gusti Allah tiis. Nu tadina jelema teh deukeut kok kuari ngajauhan ngomongkeun deui. Gerak Allah sungutna sungut itu nu ngomongkeun urang nu Allah kuari hayu bae ngomongkeun nang Allah keur nyoba ka urang. Ngeunaheun ngomong mah ngeunaheun. Praktekeun ku sia. Mentak tak teluh sing belewer ge. Eta gara-gara teu ikhlas. Sing belewer teluh. Masya Allah. Ikhlas mah moal nyangakeun sadaya. Moal kebal hirup di dunia. Jeung sugih ge paeh nu pinter paeh. Nu boga balok katindihan ku balok paeh. Pararae ka henteu. Nah, ngomong mangenaheun praktek da. Tapi lamun Allah geus merek bisa urang tenang hate kalem. Awalnya ya pemaksaan mulailah kuari hayang ikhlas teh ibadah teh diramping-rampingkeun urusan di luar ibadah anu kira-kira bakal ngaganggu ditinggalkeun komo umur geus senja babaturan geus sarareuweuk kuari teh tinggal aing hungkul dul lamun isuk paeh aing teh ieu teh amal bawaeun nu bakal liajzia teh mana ieu teh salat belang belentong dina henteu ge jan aya kaladzatan teu ngeunaheun ieu teh salat puasa kitu keneh zakat kitu keneh duh Gusti andai kata isukan Nabi dicabut ku Gusti teh ieu amal anu bisa dipertanggungjawabkeun nu mana ngalengis teh ngejar dunia teh ti mimiti isuk jedur datang ka sore jedar teureun-eureun di baheula teh sugih ku sugihna komo jeung henteu mah tapi emang deu kieu bete hirup teh engke kumaha ieu dipayuneun Gusti di hareupeun Rabbul Jalil Gusti rugi amat bakal ditanya dagang iraha mimitina kumaha cara dagangna keuntungan teh dipake naon emang nu sia cakelon nu aing wa inna ila rabbikal muntaha cek Allah ka aing kabeh ge janu aing sia bisa dagang eta teh harta teh tung aing nitipkeun ka sia dipake naon ku sia boga jabatan emang nu sia teh jabatan teh sia naretet bintang tadinya emang nu sia nu aing teh dititipkeun ka sia pake naon ku sia teh jabatan bintang teh di akhirat bakal dipenta pertanggungjawab boro-boro di akhirat di dunia bae asal KPK bae geus galater-galater eta kakarage KPK bisa disogok malaikat mah bisa disogok KPK urang mah bisa disogok masih kene geter urang teh urang teu make masker bae geus neuleuh bae polisi ayo geus kararitu sieun kunaon atuh jang ka akhirat anu jelas-jelas bakal abadi teh sieun di dunia mah kasalahan paring ge urang teh ieu teh di penjara dibunuh paeh selesai di akhirat neraka teu paeh ieu kumaha nah numantak mulailah diperbaiki di thariqah teh terus sudang sholawat istighfar zikir sholawat zikir ieu teh maksudna teh supaya bisa ikhlas mulai diatur dina thariqah mah inna la ilaha illallah lama buda bihakin bil wujud ilallah kuari norekat la maksud bihakin bil wujud ilallah udah dimaksud iwaldi Allah geus diatur kuari mah berangkat ka mamanana maksudna naon ieu teh ka Allah apalai ngajina la maksuda illallah daharna la maksuda illallah nginumna la maksuda illallah kawinna la maksuda illallah kabeh we geus kabeh dagang la maksuda illallah silaturahimna la maksuda illallah lamun henteu illallah ngalengis astagfirullahaladzim Gusti lelempangan abdi teh henteu ka Gusti hampura Gusti kadelna makin sempit hirup teh nyempitkeun diri ka Allah naik wari lamat luba naik wari lama wujuda ya Allah ya Rabb supaya ikhlas kumaha
urang make pakaian teh maksudna naon ieu teh oh maksudna supaya dikiaikeun ku batur neraka ieu teh make baju teh kumaon ieu cuplang cambling abeh diwalikeun ku batur neraka di kumaha coba ikhlas ulah pikiran kos kitu lillahi taala ngan kudu aya pancerna nuturkeun kangjeng tersebut bisa mun make baju nu putih gamis nu putih eta bacana di Arab atuh mangga bae di urang mah ulah nu penting mah katutupan aurat asal ikhlas sia kunaon make batik bagus amat pan teu kaondangan ayeuna teu kaondangan teu bagus neraka berarti aya beda antara kaondangan jeung teu sia hebat amat make jas aya naon ieu make jas segala rupa oh iya loba kantongan maksudnya diteuneunnan duit ge sodaqoh eta maksudnya hebat kan mas kitu mah jadi make jas teh ngantongan duit maksudnya besi loba anu deuk dibere tak bener tah kituna ya dibalikeun ku ari mah sugan bae aya nu bakal di kantongan rupa-rupa ieu sih hade make baju dah make kopiah eta keur carita papakea tapi kan ditunang ke geus teu mireunge jelema nu geus ikhlas geus teu mireunge pakaian belas sapira pakaian anu utama nah mulai terus diikhlaskeun dilillahi ta'alakeun engke aya ciri urang teh dibere kajembaran nikmat asana hirup teh patula patali jeung dunia teh patula patali jeung makhluk teh patula patali jeung nafsu teh patula patali jeung setan bersih urang eta teh tahunan teh kitu teh perang ieu teh maksudna naon rempan di akhirat liyajzia jaza nang ke kumaha di dunia anu sakedeung kasakedeunganana kumaha bayangkeun bae sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun urang sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun di urang sok gerage eta sapoe di akhirat 1000 tahun di urang jadi berarti lamun urang umurna ieu 60 tahun eta teh lamun dibandingkeun di akhirat sabaraha jam urang umur 60 tahun eta di akhirat berarti urang kakarak ge sabaraha jam 60 tahun geus kakaler geus kahidup geus kawetan ka kulon ka mana eta nisbat di akhirat mah jamna sabaraha lamun sapoe di akhirat 1000 tahun urang itu geula ku sialah ayo itu gerak otak coba pakai otak coba atuh hayu sabaraha jam teh urang ayo gerak ji geus aing mah ngadegeun bodoh ka bawa bodoh atuh aing doh kan masya Allah kari ya Allah kalilan di akhirat di dunia berarti sakedeungna lain sakedeung mun di akhirat abadal abidin wa amadal amidin wa taswangenna dibandingkeun jeung hirup urang di dunia rata-rata 63 tahun eta teh mencapai sabaraha jam di akhirat lah saeutik amat dina waktu nu saeutik ku urang pake maksiat rugi amat atuh urang ya Allah ya Rabbi dah badak bari mangga saya tipeting bagsakeun hudang nu di deuleuh akhirat sabenerna mah teh hayang heus jeung lalesuk tapi lamun terus bae kos kiatu pimanaeun bekal akhiratna keleket urang hudang keleteh urang hudang kacai sarajan 2 rakaat Allahu Akbar sugan aya bekal we jang akhirat isuk-isuk batur barber nu ka sawah ka pasar ka pabrik nu ka kitu kantor urang di imah gawena naon teu naon mending salat duha Allahu Akbar jang bekal akhirat batul dengan dunia geus antep kadaek mantak naon di urang di imam maca Quran ulah ganjang-ganjang macana teh nu penting mah sapoe tamat bae oh cenah kiai sapoe tamat kumaha
atau sebulan sekali atau tamat sampai sajuz bahasa sampai sajuz teu kabetrak sapoe sajuz ya Allah lamun ku urang dijugukeun paling ge sajam sajuz teh ai eta nu 23 jam pake naon sajam eta teh lamun lambat lamun cepet mah setengah jam sajuz teh ieu sapoe sapeting teh 24 jam pake maca Quran ku urang sajam dah abe sabulan sakali tamat nu 23 jam pake naon eta ku urang. Masya Allah tarolol tuh baroblog amat iya tali ajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil ya Allah supaya engke ditimbang teh set urang di tengah ieu timbangan cecepehna nu sabelah segede bumi nu ieu segede 7 lapis bumi sarua gede amat teh nandakeun kedahsyatan mizan urangna di tengah di dieu kakenca apa kakatu urang sorangan geus boga rarasan azana ieu azana jagan aing mah deuk peureum bae lah ka mana ieu pasti kakenca cek Haji Pendit bener bae geus seren ieu kumaha coba masyaallah kipu dali jana gawarasan asana cenah aing mah ka sorga ieu bener bae set kakatu pas geus bunga kakenca deui nggak jeprit aduh Gusti Allah lihat sian aku mah coba yuk iya mantak kayu usahakeun sing ikhlas naon eta mah harga mati mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin mantak kabelah dituna terus zikir sholawat geus dibere kanikmatan aya engke tanda kewalian moal bijak gitu seseorang diangkat jadi wali aya tanda sampingnya atuh make merek BHS batur mah tamer nya nama pamer tamere maksudna tuh ya nah iya aya merekan kiai jelema sahabat diangkat jadi wali Allah eta aya tanda tilu minimal tanda kewalian manusia moal kaliru aya tanda nah geus antep nah berubah pemikiran berubah kitu naon gitu kecenderungan hati hiji bae Allah geus boga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun moal aya kasieun yen moal aya kana tenang we sebab naon moal aya hiji perkara di luar aturan Allah kabeh menang atur Allah menang gerak Allah tenang hirup teh tenang kalem tentrem ibadah geus aya perasaan qalbuna geus ngarasakeun nikmat syuhud kehadiran Allah teh aya ma'rifatullah ngaranna nah geus mulai lamun geus aya ma'rifat di jero hate kumaha lamun aya rasa syuhud embung kanyahoan ku jelema teh embung sebab mun kanyahoan di wali-wali wah ditalubrukan ku jelema teh boro-boro keur hirup paehna ge geus paehna wah ujianana kuburanana beak taneuhna matak Sayyidina Ali diamankeun ku Gusti Allah rahasiana nu mantak diamankeun ku Gusti Allah makamna Sayyidina Ali andai kata aya ujianana diburu ku jelema sadunya beak ujianna taneuhna ge ditayakeun dirapi am Kanjeng Nabi lamun terapet wah bahaya nah ieu wali tenang qalbuna nikmat tatena la khaufun alaihim wa lahum yahzanun embung kanyahoan ku batu embung kanyahoan ku batu teh lamun aya nu ngiai-ngiai bege geus teu betah kumaha justru al alim al alamah al fadil al syekh ridang adanya ieu mah lain ban al alim al alamah kiai kurang hiji DRS dan kabawa negor kan ya Allah ya Rabb embu wali mah teh aya seorang wali ngaranna Ibrahim Al Khawas
cumplang-campling ditoler-toler masa hirup nate diiring-iring beku barudak ngobrol jeung budak padahal wali Allah kutub bala Ibrahim Al-Khawas. Nah ieu teh kan nya nama ieu naon kadang-kadang Thariqah Malamatiyah di urang aya di Kalimantan setik pisan Malamatiyah nu aya Naksabandi di urang teh ieu mah keur carita aya di urang Kholwatiyah Malamatiyah setik pisan ieu Ibrahim Khawas wali geus teh kayahoan ku batur jadi kadang-kadang mah ku batur teh dititah daek ditunjuk daek dititahna make suku senang kabelah dieuna aya kaistimewaanana ya jelema anu muriang teh cager-cager punyana dijampe cager mencuat mustajabud da'wat barang diintip horenganan ahli ibadah wah ieu mah kajeun kumaha ge wali ye kanyahoan kawalianana lain tina sektor eta bae di beberapa sektor kanyahoan kawalianana wah Ibrahim Al-Khawas teh kuari mah disanjung-sanjung kuari mah dihormat-hormat mungkin nya bea kawalian aing cek nya ku kieu mah tuh akhirna manehanana ningali tah aya di Persia mah kan gitu naon gara-garana kamar mandi mayar cik urang mah di urang kamar mandi naon gara-garana umum WC umum MCK umum nyana asup kadinya begitu asup kadinya aya batur nu keur mandi dipaling bajuna paling ujung dipake begitu dipake keluar nu bogana teh akan nu bogana marah bae goblok eta baju aing pamalingan siap yo atuh lumpat cenah lumpat diuber beunang akhirnya benang nah jadi pepuhan segala rupa geus dipepuhan gara-gara akhirnya terkenal mah bahwa Ibrahim pamalingan tah kuari mah geus teh diwalikeun deui banyak wali maling cek cenah teh lain teh mah pamalingan teh mah kos kitu mah jadi leungit kuari kawalianana nu tenarna lususna pamalinganana jadi lamun nya ngadenge Ibrahim tukang maling senang hate lamun Ibrahim wali embung ana ieu mah lain kartun nama naga Kiai Haji Supendi AF Waliullah hei budak jariji aing mah ngadenge nage eta mah panggeulana kana rakana ge geus bali timbang-timbang acan teh mah geus asal keluar ti kuburan langsung diseret ya Allah ya Rabb ini makin luhur teh makin teh hayang dianggap urang mah kuari lain kiai ge nemong-nemong kakiaian karakter kiai teh dibongka-bukakeun ku mana padahal lain kiai pasantren teh naon teh nyieun pondok pasantren eta kan nemongkeun ka kiai anu kos kitu kan ieu heula bakal ka neraka wah gitu hayangin wali Allah mah embungin ka nyahoan makin ka ditu makin tembungan ka nyahoan nah nu mantap zayyinu anfusakum bil maksiat kabelah ditu lo bangke kuno maksiat nah urang neuleuh Gus Dur cumpang campling kabelah ditu ngomong sadaekna we abe ulah diwali-walikeun kuari Habib Lutfi baura mun ka imanana nyana nyanyi padang bulan nyanyi lain sebagainya bangke piano na jago jasa Habib Umar teh eureun ngarokok bae ngopi ke ngopi deui ke ngarokok deui ke ngopi deui ngarokok deui wah sampai sapak mah beak mah abe diomong kieu banyak wali ngarokok tah senang urang mah lain pan nu tadina dahar gembul ge barang di perjepon mah setik be abeh pajar wali juri zaman kos kitu mah ai wali asli mah biasa wae dahar we embung ka tembong kawalian urang masuk kaju ngawali-wali maneh ngawali-wali maneh asal aya jelema betas be potrek cek potrek cek padahal mah di imam mah 3 kelas be pang bolon aja jelema tah malah mah anu pohoan abe pajar wali 2 tas beda potrek iya jasa ieu pikiraneun urang ya carita-carita kabeh batur tadi ulah tamah kan sakadar jang contoh doang ulang kembali ka diri urang awak sia teh lamun isuk paeh kumaha
Salat sia teh bakal ditanya, puasa sia bakal ditanya, zakat sia bakal ditanya, pagawean ngaji sia bakal ditanya, dagang sia bakal ditanya, aktivitas sia bakal ditanya. Pikubahan sia awak sedengkeun can aya ikhlasa. Kembali urang, perbaiki diri urang baik. Eta mah tadi carita segala menteri gubernur jang contoh-contoh jang dirina masing-masing. Kumaha mah kuari mah ngaji jang diri urang. Nah iya Allah nggak ada melangit jeung eusina, bumi jeung eusina. Maksudna nangieun aing. Eta teh nangieun aing. Dimimitian ku aing teh teh. Nu aing nama eueuh mimitina. Tah langit bumi teh eta teh nangieun aing aya mimitina. Anyar berarti lantaran anyar rusak. Kanyahoan rusakna engke di akhir ku aing bakal dikiamatkeun. Sageus dikiamatkeun hudangkeun deui jelema. Dek dinaonkeun, dek dibalas amal-amal masing-masing na anu aku di dunia dipigawe. Ya Allah. Nu ngeri lamun urang ngabohong, nu ngeri lamun urang maling, nu ngeri lamun urang zalim. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist. Lamun aman mah urang kan ngeunaheun ya Allah ya Rabb. Salat bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji bagus, dagangna bagus, sedekahna bagus, surga masya Allah. Kan hati ya Allah ya Rabb. Sia bagel ada dari bagel coba catat mana duniana eueuh teh jelema susah nu endek dihisaban teh boga naon teu gablekna naon. Terus ya amal-amal catat bagus surga senang kan hati. Coba sih tukang garong ayo kumaha dagangna bedana loba nu ngoplos maluluy anak buah nang nasehatan ge dicarekan. Bos jangan dioplos, jangan banyak ngomong lo, kerja aja itu urusan gua, nanti gua tanggung jawab di hadapan Allah. Mau berani jasa goblok. Dulu lu ngomong begitu cek malaikat, udah sekarang gua seret lo. Wah tuh urangnya wau seret aja. Ya Allah. Aduh gua lihat sia. Aduh Gusti Allah. Encan anak neangan bapa lantaran baheula bapa teu tanggung jawab waktu di dunia. Encan pamajikan neangan salakina waktu di dunia ditinggalkan dengan begitu saja. Encan nu ngoraja nu kolot. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi. Lumpat jelema ti bapana ti anakna ti indungna. Sebab naon? Sieun dipenta tanggung jawabna. Ieu lihat sia. Masya Allah bersihan kira bersihan remam begara minta hampura orang boga salah orang kakak minta hampura boga salah orang kadi mumpung di dunia ulah isin ulah sieun orang pernah nganiaya hewan terek di dahar ku urang ayam tembak ku urang tadi pencit penantikan nganiaya di akhirat kotok aya neangan urang niku kumaha coba neangan urang kecuali kurang dipencit di dahar memang dititah ku Gusti Allah tapi ditembak orang teu maksud di dahar kotok bakal neangan ayo ke mana si Pepen tok ke mana iya aing ditembak kunyana dijepret pae teu digunakeun geus aing ge kajepretnya deui kotok komo diadukeun ya Allah ya Rabbi iya lihat sian lagi aman. Masya Allah kan ya si hadaya iya jaziyalladzina amanu tujuanna dibalikeun deui teh Gusti Allah teh erek ngabales erek ngaganjar ka alladzina amanu jelema nu iman wa amilus solihati jeung nu beramal saleh bil qisti kalawan sajujur-jujurna jeung sadil-adilna moal aya nu kacoceng seetik oge gede bakal aya balasan gedena leutik bakal aya balasan leutikna bagus gede bakal aya bagus jeung gedena naon balasanana leutik bakal aya moal kacoceng seetik ketika aca kiri bakal kumaha ieu Masya Allah karim hati-hati dimulai ayeuna introspeksi dah mandak para aulia Allah teh geus embuh campur-campur jeung jelema kong mau di akhir zaman ayeuna urang iilueuneun alah
kikituan hungkul geus lah mendingan ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae moal lillah ya hirup teh. Urang hirup di masa Pak Karno, urang hirup di masa Pak Harto, urang hirup di masa Gus Dur, masa PDI, masa naon gitu Megawati, terus ka SBJ kitu-kitu bae horeng nagara teh horenganan nya nama nang sakola teh usahana di dinya, lain teh urusan rakyat tah ngan sakada tameng hungkul si horeng teh horenganan dunungan. Tah ieu geus aing ngomong. Aing geus baheula ilu di Golkar kos kitu bae horenganan. Datang ke Ambalaya bae dosa-dosa aing tungtung nama santri eueuh pangajian eueuh aing teh sakada dikiaikeun di partai we hungkul tobat Gusti aya kene jang tobat ayeuna aya kene jang tobat eta teh tanda dimusuhan ku Gusti Allah dititipan ilmuna ku Gusti Allah teh dibarokah tanda ulah hese-hese teh dicabut ku Gusti Allah teh ilmuna lain ilmuna kadar sinar ilmuna pinter teh nu di Golkar teh kieu teh palalinter tapi dicabut sinar ilmuna ku Gusti ilmuna mah aya capetang kene datang ka kuari tapi saha nu rek ngadengekeun jeung saha rek nurut eta dicabut karena gue eta teh minjum lati sakuat cilaka teh ulah ngeunah-ngeunah lamun teu tobat baca kunaon ya Allah Gusti heueuh nya ya Allah Gusti tobat sadar urang yang teh baheula teh ieu teh jadi PNS tuh malah mah aing teh ieu teh jadi kepala regu naon kepala regu cepat disebut teh nyaho sia mah kepala regu teh tahu kepala regu mah kos di Cinglu ieu mah di Nagara kaban bodoh sia insyaallah tidak pinter-pinter hese gitu Pagadi kapan di negara teh emang kumaha gitu kepala bagian teh Gusti lamun kurang diamati mah Gusti lamun kurang diamati mah Gusti emang kurang nyaho jasa di proyek emang kumaha gitu teh nembleh ka bupati kan bakal piku baeun ka di akhiratna lamun teu tobat ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb Rabb ieu deuk kumaha kuari ngenahin di dia aya pundak di pundak aya di dia aya kenongan mobil herang sepatu herang di bapak-bapak komandan siap dan engke di akhirat neraka dan lumayan ulah main-main sini neraka ulah main-main nyana onam jadi jenderal jadi kapten letnan letkol dan lain sebagainya ai urang jadi nanaon ka neraka rugi mantap urang ulah ieu mah keur contona mendingan nyalametkeun urang salametkeun diri urang ya Allah ya Rabb Masya Allah kan bakal dibales ku surga jelema nu iman tur beramal soleh mah atuh kunaon Gusti teu dibales di dunia we moal kawadaan babales ganjaran nu bakal dibikeun ka mukminin anu salamet eta teh kapan bakal dibere lahana ge 7 kali bumi dibikeun ku urang ku ari Gusti Allah ya ganjaranana di dunia kene dek ditenden di mana dek ditenden di mana ajupan bidadari saurang natekan 70 eta teh anu lamun teh dipake parawan deui teh dipake parawan deui nya nama janda-jandana 70 tante kabar ya Allah ya Rabbi dek ditenden di mana bidadari model kos itu ayo dek ditenden di mana Masya Allah karek mal kawadahan urang hayang naon mege aya hayang apel datang hayang jeruk datang dan lain sebagainya geus ganjaran nu bakal dibikeun di akhirat mun dibikeun di dunia membawa tempatna sebab ganjaran eta mah kapan kok langgeng rusak rai dunia rusak ketika orang dibere di dunia kuari dibere bidadari 70 di dunia kene engke dunia na kiamat deuk diteu di mana siana ge pae lantak engke bae ulah sok garep-garep di dunia urang mah kuari mah lalakonna salat ibadah ngaji sok sugikeun dibare geus ulah mikiran naon engke balasanna mah di akhirat ulah sok hayang di dunia ulah ya Allah ya Rabb
والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Ari jelema-jelema nu kalalufur mah atawa alladzina dariatkeun kana alladzina deui walladzina lan ngongake kang pada kalufur ya alladzina kabelahum syarabum min hamimin yane nu mantak dibalikeun deui ku Allah dek dibales balasanana alladzina kafaru jelema nu kalalufur mah bakal dibere inuman. Ya Allah, nuku harina agama lain Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu dan lain sebagainya. Engke di akhirat dah bakal dibalas, dibere naon dia? Dibere lahum syarabun inuman. Ya Allah, cuman inuman min hamimin tinanu panas. Diberi inuman nage nu panas, makanan nage hanzol seperti buah hanzol cucuk malu, sedangkan haus dahaga jeung lapar di dahareun iwal ti eta ditambah ku minuman nu ngolocor tina bobogaan awewe pezina nu kana neraka anu campur di dinya teh nya getih nya nanah boro-boro ke di akhirat. Di dunia ge urang titah minuman kos kitu teh hayang. Misalnya nu gelis aju ki di wadah inum ku sia malai sagala gelis gitu ieu nu zina teh ngolocor teh bobogaan tadi inum. Wa adzabun alim jeung siksa nu pohara nyerina berbagai siksa-siksa engke teh aya nu disiksa ku kalajengking kalana tina seuneu aya anu tina bayongbong na tina seuneu. Oh segala rupa orai-orai tidak sene adzabun alim. Ya Allah ya Rabbi, gara-gara cuman teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Rasul, mutlak bakal dikanarakeun ku Gusti Allah, bakal disiksa balasanana syarabun min hamimin wa adzabun alim. Kunaon ieu? Bima kanu yakfurun, ku sebab kakufuran manehna. Urang mah sakieu alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah tuh nu boga cinglu teh iman apa henteu kuarina boga pabrik lagi sanggeunana bae padahal mah nyana teh urang Korea tapi nyeun pabrik di urang lantaran kapinteran nyana lobi padahal mah soarena mah uang negara tapi nyana bisa di dieu sugih nyana pabrik nu nyana bulak-balik ke Korea naik pesawat geus teu kudu hese dahar hayang di mana bae isuk-isuk di Paris sore di Inggris bisa bae nyana. Tapi di akhirat bakal jadi penghuni neraka. Naon hartina di dunia nu sagedeung tadi. Isbat di akhirat sabaraha jam sih di dunia. Kuarina nyana di jenderal-jenderal di komandan-komandan tapi teu digunakeun pakai jadi garda terdepan untuk membela bangsa jeung negara. Ngan sakadar ngabela beuteung doang. Di akhirat bakalna ngomong nyana kafir mah disende neraka jahanam. Tapi lamun urang di dunia jadi jenderal polisi atau TNI atau TNI jangan siap untuk menjadi garda terdepan. Siapa yang akan menghancurkan negara dan bangsa Indonesia? Saya yang dititipi oleh rakyat, ada balok dan bintang di pundak saya demi bangsa dan negara manapun dan siapapun yang akan merusak sebelum yang lain saya duluan. Kasorga tambah kos itu wah loba polisi teh heula kasorga nah haju balik deui lantaran priwit tinggalan. Priwit bener kasorga. Masya Allah tinggal kumaha urangna. Nah iya lamun iman mah sanajan ka neraka tapi tetep aya harapan di kasorga kan kitu ge geus laledeh. Tapi wah urang lamun nyaritakeun tokoh-tokoh Kristen ya Allah ya Rabb nu kuari asa aing diperangkeun negara jeung negara demi nafsuna. Ayo diteruskan emang kos itu di dunia mah tapi di akhirat tak bakal lihat zia dibales balasanana walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adzabun bima kanu yakfurun.
mudah-mudahan orang gabehan ditetapkan iman Islam urang, ditegarkan iman Islam urang, diyakinkan orang ka Gusti Allah, dibere bisa ibadah ka Gusti Allah dengan penuh keyakinan. Urang maot kabeh husnul khotimah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta ulama Allah, cinta wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat urang dihijikeun jeung kudu pake kacinta ku urang. Wallahu a'lam.